pelak dapuranana. Daek euy melakna Den euy. Asa boga taneuh we nya euy. Cantik di alun-alun di pelak dapuranana. Pamugi kersa ngamaun nada jembar hampurana. Alah hampuranya euy kasarerea di ngan puluh-puluh urang minta dihampura ge urang embung ari disebut jalma hampuran mah kitu. Tapi da ari uwa mah ngarasa aya kayakinan yen ieu kaayaan teh moal lila. Moal sabab uwa peuting tadi geus nampa sora tanpa katinggalan bakal cenah yen bakal aya hiji awewe anu bebela pati ka ieu lembur engke jisuk jaganing pageto kitu cenah. Maloba macem-macem dedi uwa mah ayeuna mah pas. Penting nama uwa marek nepangan para penonton we sakabeh kitu tah lah. Aya paripaos nginang durung abang ang ludah durung tumiba. Upama nyepah can berem upama ngaludah can ragrag ka taneuh rentang-rentang ti kaangangan aya hiji wanoja geulis rancunit itu nu kacarita. Lumampahna ieu wanoja guluyurna abong anu alus tangtung hade laur geulis bawana ngajadi endah bawa ti kudrat. Aya paribasa cenah Mang Dedi. Eta wanoja geulis teh pipina kulesang-lesangna eta pipi nu geulis matak ti dalih teu kutu ti goles satu mah. Komo sireumah matak ti babaranting. Atuh halis ngajeler paeh panangan ngagonewa bitis najak sisa jantung irungna kuung-kuungan tetepna cureleuk seukeut Kang Patu ieu putri anu teu acan nyaeta nu teu acan kanyahoan saha namina. Lumampah ieu putri. Putri gelis turas pati jangkung ali campereuni. Putri gelis turas pati jangkung ali campereuni. Raraina ngadaun sereuh. Sampurasun. Rampes neng saha neng teh. Duh, jadi ya. Aya rezeki ieu aya bagja ieu. Ngan bagja terek dibarengan ku kadaulatanana apa moal ieu teh nya. Duh. Aya paripaos neng, teja sulaksana teja wong ngabecik sulaksana anyar katon. Sinten panjenengan saking pundi Banjar Karang Pamidangan nira. Ampun teuing paman kaula teh estuning istri ti tepi suwiring wanojati padesaan.
nya euy istri ti tepis wiring wanu jati padesaan tapi geulis nama teu eleh ti urang kota. Ke ari ieu teh lemur naon paman? Jeung ari paman teh saha? Abdi kula Neng. Abdi teh minangka nama panginten wawakil kepala kampung di dieu. Atanapi kepala padukuhan di dieu kitu tah. Saha atuh paman teh saha jenengan? Mang mah teu aya hiji, teu aya dua. Mang mah anu nami Kitinggil. Ai tadina marek ngaran Dadang ngan goreng. Arek dibere ngaran Joni komo digoreng. Deuh. Dina leuleusna goreng Joni mah. Ke ieu Mang Unyuk tumaros Neng dupi salira teh saha nu geulis teh atuh. Bet aya istri geulis ka tepis wiring ka dieu. Paman dupi kaula teh anu nyarebat mah. Kaula teh Nyi Darma Ayu atanapi tiasa oge disebat Endang Darma. Nya kaula teh ayeuna teh keur ngalalana, cenah kaula teh kudu ngasuh di hiji lemur. Nyaeta hiji lemur anu anyar dibangun. Oh. Janten kitu, Neng. Ari cenah Neng. Lemur anu keur dibangun mah nyaeta ieu lemur anu kasebat babakan Cimanuk teh. Dina waktu ieu lemur keur diwangun meakeun waragad loba. Pasir-pasirna didempakeun, leuweungna dibabad rata. Tangkal kaina dituaran dijieun keur wawangunan kitu cenah ge Neng dina waktos ayeuna teh. Tageuning teu gingsir tina panaksir teu anggang tina panyangka paman Kitinggil. Yen kaula teh dina waktu ieu kudu ngasuh di ieu hiji lemur. Kudu ngecak ngebur melak tanur di ieu lemur. Saha atuh anu janten lurah di ieu lemur atanapi anu janten sesepuhna di ieu lemur? Itu Dedi. Saleresna mah Neng anu janten sesepuh di ieu lemur teh dulungan emang nyaeta Raden Wiralodra. Sinatria gagah perkasa nyaeta ti Bagelen ti Katumenggungan Bagelen bawah kakuasaan Kerajaan Mataram. Oh janten kitu. Tah kitu teh lepat Neng. Ta ayeuna atuh gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela. Mung ieu teh berat syaratna Neng. Naon anu dipiabot paman syaratna teh naon? Naon atuh naon anu dipiabot syaratna? Cobi gerawak sagera balaka ulah didingding kelir genang siloka. Supados engal kaula ngemutanana. Pokona kieu Mang ayeuna ngayakeun saembara sing saha-saha urang jalma jawara jago naon bae kajeun seniman oge asal anu bisa ngaburak-barik pasukan Salawe atanapi Salawe regu ti Palembang anu ngajajah ka ieu pilemuran anu ngarebut ka ieu pilemuran tah eta maka eta jalma bakal ngagaduhan jabatan penting di ieu pilemuran di ieu padukuhan. Oh janten kitu paman sumangga kaula Unyuk sumangga kaula sangem. Tong bujeng kedah nyumponan syarat kitu. Dalah larapati kaula oge kasangakeun.
sok dapon kaula tiasa cicing di ieu pilemuran. Atuh enggal nu kacarios ieu Nyai Darma Ayu atanapi Nyi Endang Darma. Maklum putri sok sanaos istri tapi ieu istri teh estuning istri binangkit gagah perkasa. Hiji jawara wanita anu sakti mandraguna sakti manggulang mangguling totosan bojana kulit ganti sukma kadang batara paripaosna. Di dieu perang campuh antawis prajurit Salawe nyaeta nu ti Palembang. Ku kasaktianana ieu sang putri estuning ieu prajurit atanapi ieu bala tentara teu aya anu mangapulia estuning sadayana nu ti kidul sami gugur nu ti wetan sami rebah nu ti kulon sami ancur nu ti kaler pada rehe. Ku kasaktianana nyaeta ieu putri Darma Ayu atanapi Nyi Endang Darma. Atuh di dieu perang campuh, perang kukuh, perang dedali. Silih temprang, silih sepak, silih bopong, silih tajong ieu para prajurit. Silih piting, silih banting antukna sadayana teu aya nu mangapulia kitu kayanana. Atuh gumuruh Surakti Kidul daratang Surakti Wetan berebet Sorati Kaler torojo Sorati Kulon. Daratang gugur Palembang gugur prajurit Palembang gugur batur gugur. Kitu diantawisna ieu surak-surakanana nyaeta masyarakat anu kaleresan sejak ngeusian di ieu padukuhan babakan Cimanuk. Nya di dieu prajurit anu Salawe regu teh ari anu nyesa teh Salawe pamimpinna atanapi 25 urang kepala reguna nyata dimakamkeun di ieu patempatan ku masyarakat ieu Cimanuk kitu nu kacarita. Kalayan di dieu nyaeta ieu Nyi Endang Darma Ayu kedal ucap carita kasakabeh masyarakat kula abdi aya naon Nyai aya naon atuh Neng cobi aya naon kaula ayeuna kedah carita yen keur sementara waktu kaula nu nyekel ieu daerah lantaran kaula geus menang perang nyaeta ngaburak barik pasukan ti Palembang atawa tentara ti Palembang. Aduh ampun aing heueuh jeung heueuhna deui jeung nyana da Dedi. Aduh jeung nyana heueuh da lamun emosi Neng mah ieu nu geulis istri binangkit meureun uwa mangan kieu we jeung kieu meureun euy. Heeh. Tah kitu diantarana nya kaula ayeuna di dieu anu baris ngagantikeun dulungan Arandika sakabeh nyaeta Raden Wiralodra keur sementara. Kumaha rakyat-rakyat satuju yen ieu Nen Darma Ayu atanapi Endang Darma sementawis mah di dieu heula nyaeta ngagantikeun dunungan urang
Setuju. Setuju lah. Lah setuju lah meh tereh. Geus burit. Setuju abdi malah pokona mah. Tah geuning kitu Nen. Sementawis penten salira di dieu nyaeta anu nyepeng ngaheuyeuk leuweung ngolah ieu daerah da can jadi negara Dedi Pan. Aduh. Aduh ampun ting. Jeung kelang ti koro Dedi eta duh. Heeh. Tas nyaksian anu perang. Aduh. Atuh enggal anu kacarios